Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepang deui sareng Ibu. Dina pangajaran Basa Sunda kelas 7 semester hiji. Kumaha murangkalih sadayana damang, mugi-mugi sadayana damang sareng aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih dina situasi pembelajaran jarak jauh. Dina minggon ka-7 ieu urang medarkeun ngeunaan pangajaran 3 nyaeta wawaran jeung iklan layanan masyarakat. Tapi nu mimiti bade dipedarkeun nyaeta ngeunaan wawaran jeung kalimah wawaran. Tah sateu acana hidep terang wawaran teh naon, kalimah wawaran teh naon, dina pangajaran ieu teh aya tujuanna anu kedah hidep terang. Tujuanna teh aya 4. Nu kahiji, hidep kedah ngajelaskeun arti wawaran. Nu kadua, kedah nyebutkeun rupa-rupa wawaran. Nu katiluna, kedah nyontokeun wawaran. Nu kaopatna, ngaidentifikasi kalimah wawaran. Saparantosna hidep terang tujuan pangajaranana, danget ieu urang medarkeun wawaran. Wawaran teh naon sih Bu? Ari wawaran teh sok biasa disebut bewara atawa embaran. Upami dina basa Indonesia mah pengumuman. Nah, upami dina basa Sunda artina teh janten mere nyaho ka balarea atawa ka sakabeh jalma ngeunaan hiji hal atawa kaayaan atawa kajadian. Nah, dina kahirupan sapopoe oge biasana urang mindeng ngadenge atawa maca wawaran anu eusina atawa hal-halna teh ngeunaan 5 rupa. Nu kahiji biasana aya nu mangrupa iber atawa mere nyaho, nu kadua mangrupa uar pangajak, nu katilu mangrupa panyaram, nu kaopatna mangrupa iber jeung uar pangajak, nu kalimana mangrupa uar pangajak jeung panyaram. Wawaran ge di dieu aya 2 rupa. Aya anu dikedalkeun sacara lisan, maksudna mah diucapkeun. Aya oge anu mangrupa tulisan atawa tinulis. Nu mangrupa tulisan teh contona teh aya anu mangrupa surat wawaran atawa embaran, aya oge anu mangrupa poster, teras aya oge anu mangrupa baliho jeung sajabana. Nah, di dieu aya sababaraha conto wawaran anu dikedalkeun sacara lisan. Nu kahiji nyaeta wawaran anu mangrupa iber atawa mere nyaho. Contona teh wawaran ngeunaan anu maoteun nu sok diumumkeun atawa diwawarkeun di masjid atawa tajuk atawa langgar. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tah eta teh kalebetna wawaran anu mangrupa iber atawa mere nyaho. Nu kaduana aya wawaran anu mangrupa uar pangajak. Contona teh wawaran ngeunaan kagiatan posyandu. Nu katiluna aya wawaran anu mangrupa panyaram. Contona teh nyaeta wawaran anu nyaram markir kendaraan di payeuneun lawang aula sabab bade dianggo upacara adat. Nah, nu kaopatna aya wawaran anu mangrupa iber jeung uar pangajak. Contona nyaeta wawaran ngeunaan turnamen Piala Kemerdekaan, pertandingan mengbal, babak final. Nah, nu kalimana wawaran anu mangrupa uar pangajak jeung panyaram. Contona teh wawaran ngeunaan ngajaga kebersihan lingkungan masing-masing. Tah, kalimah wawaran eta teh bisa hidep baca leuwih jelasna dina buku paket Bahasa Sunda kelas 7 semester hiji halaman 45.
halaman 45. Salian ti eta aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun, upama ngedalkeun wawaran sacara lisan. Nu kahiji, sorana teh kedah bedas atawa tarik. Maksudna mah kudu gogorowokan, tapi bisa kadenge ku sakur nu araya di dinya. Upama di kelas mah ukuranana teh bisa kadenge ku nu diuk dina bangku pangtukangna. Nu kadua, kekecapanana bentes. Maksudna mah bener ngucapkeun kekecapanana, sangkan henteu salah harti kanu ngadengekeun. Nu katiluna, ungkarana singget padet henteu ngayayai, janten henteu loba nyaritakeun hal-hal anu teu penting. Jadi anu teu aya patalina jeung eusi wawaran teh entong dicaritakeun gitu. Nu kaopatna sikapna tegas, maksudna mah henteu paleye-leye, henteu kaku oge gitu. Ayeuna aya contoh wawaran anu secara tulisan. Di dieu aya contoh wawaran berupa atau mangrupa surat wawaran atawa embaran. Contona bisa hideep tingali atawa baca dina buku paket halaman 42. Biasana dina surat mah leuwih lengkap, upamana bae ngeunaan pasanggiri. Misalna pasanggiri dina ieu mieling poe basa indung sadunya. Biasana mah sok diwuwuhan ku lampiran anu mangrupa macem-macem pasanggirina teh naon bae, kan di dinya aya 5 macem pasanggiri, tina maca sajak nepi ka ngarang carpon. Salain eta biasana sok aya kop surat. Jadi nama panitia anu ngayakeun eta pasanggiri sareng di handapna aya titi mangsa. Teras nu kaduana contoh poster atawa wawaran. Biasana mah lamun nu contoh poster mah leuwih narik ati lantaran biasana sok diwuwuhan ku ilustrasi, gambar atawa foto. Biasana hurup-hurupna ge sok diatur, terus kekecapanna ge sok leuwih singget tibatan surat wawaran. Contona aya dina buku paket basa Sunda halaman 43. Janten lamun hideep pinter ngagambar dipiwara ngadamel poster wawaran teh tiasa digambar si posterna teh digambar ku hideep, tapi gambarna teh aya patalina sareng wawaran. Tadi kan hideep atos medarkeun ngeunaan wawaran rupa-rupana sareng contoh wawaranna teh. Dina tata bahasa oge aya anu disebut kalimah wawaran. Ari kalimah wawaran teh nyaeta kalimah anu fungsina pikeun mere nyaho hiji hal ka batur. Eusina teh sangkan batur anu maca boh anu ngadengekeun gitu, nyaho kana eusina gitu. Upama tea mah bisa miharep tanggepan atawa respon, paling-paling ayana perhatian ti nu maca atawa nu ngadengekeun. Kan lamun urang ge misalna keur nyarita aya nu merhatikeun, aya nu ngadengekeun sok asa dihargaan gitu. Tapi lamun urangna nyarita bae tapi eueuh nu ngadengekeun, eueuh nu merhatikeun kan asa rada nyeredet hate gitu nya. Contoh kalimahna di dieu ku ibu dibere contohna. Nu kahiji, tadi peuting di hareupeun imah kuring aya mobil tabrakan. Nu kaduana, cek tika kamari di Cibaduyut aya mobil tabrakan. Nu katiluna, tatang teh urang Cisitu. Tina 3 kalimah eta teh kaasupna kana kalimah wawaran. Jadi kalimah anu mere nyaho ka batur gitu. Nu tadina batur teu nyaho jadi nyaho sabab geus dibere nyaho tadi tina kalimah eta. Tuh. Ngartos dugi ka dieu? Upami ngartos ayeuna lajengkeun heula. Nu tadi dipedarkeun ku urang teh urang ringkes.
Janten wawaran teh nyaeta bewara atawa embaran anu mere nyaho kabalarea ngeunaan hiji hal atawa kaayaan atawa kajadian. Wawaran teh bisa ditepikeun sacara lisan jeung bisa oge mangrupa tulisan. Eusi wawaran dina kahirupan sapopoe aya nu ngan saukur mere nyaho atawa iber, aya oge nu uar pangajak, aya panyaram, teras bisa oge gabungan di antara tiluanana. Terus upama urang rek ngawawarkeun sacara lisan, aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun nyaeta sorana bedas, kekecapana bentes, ungkara singget padet, henteu ngayayay jeung sikepna teges. Wawaran anu mangrupa tinulis atawa tulisan, aya anu mangrupa surat wawaran atawa embaran, poster, jeung baliho. Teras dina tata bahasa oge aya anu disebut kalimah wawaran nyaeta kalimah anu fungsina pikeun mere nyaho hiji hal ka batur. Nah, ngartos kan? Upama aya nu teu ngartos, sapertos biasa hideuk tiasa naroskeun dina WA grup mata pelajaran Basa Sunda kelas 7. Ayeuna supados hideuk leuwih ngartos kana ieu materi, ku ibu bade dipasihan pancen. Pancenna teh 2. Nu kahiji pancen kanggo mandiri atanapi individu masing-masing nyalira gitu. Nah, pancen mandiri ieu hideuk kerjakeun dina buku catatan basa Sunda hideuk masing-masing. Engke upami atos rengse, atos tiasa tatap muka deui belajar bersama di sakola, engke tugas-tugasna dikempelkeun ku ibu engke dinilai. Janten nu kahiji, naon anu disebut wawaran teh? Jelaskeun ku hideuk naon wawaran teh. Nu kaduana, eusi wawaran teh naon bae? Ku hideuk teh ditulis tadi teh eusi wawaran teh naon nya? Nah, upami hideuk tos terang, eusi wawaranna naon? Sebutkeun hiji bae contona. Wawarana, contoh wawarana maksudna mah. Nu kaduana, nu katilu, maaf, hapunten. Naon bae anu ku urang kudu diperhatikeun upama ngedakeun wawaran sacara lisan. Tadi kan aya 4 tuh. Naon bae hiji-hijina tuh ku hideuk sebatkeun gitu nya. Nu kaopatna, naon anu dimaksud kalimah wawaran. Nu kalimana, hideuk kedah ngajieun kalimah wawaran tina kecap-kecap di handap ieu. Nu kahiji panata calagara, nu kaduana pamilon. Nah, ayeuna kanggo pancen kelompokna nyaeta pekjieun ku kelompokna janten hideap sareng kelompok belajarna ngajieun wawaran mangrupa surat wawaran jeung poster wawaran. Dijieunna dina kertas HPS. Per kelompokna ngempelkeunna 2 lembar HPS wae, nu hijina jang surat wawaran, nu hijina jang poster wawaran. Nah, kanggo kelompok Ari ngadamelna wawaran pasanggiri maca sajak Sunda. Kelompok Dika ngadamel wawaran ngeunaan pasanggiri ngadongeng Sunda. Kelompok Laras wawaranna ngeunaan pasanggiri biantara basa Sunda. Kelompok Sinta ngeunaan pasanggiri nembangkeun pupuh. Kelompok Daman ngeunaan pasanggiri ngarang carpon Sunda. Sareng kelompok Cika ngeunaan pasanggiri nembangkeun kawi Sunda. Upami hideuk bingung sareng henteu ngartos, tiasa ningali contona tadi dina buku paket Basa Sunda kelas 1 atanapi kelas 7 semester 1 halaman 42 sareng 43. Upami teu ngartos keneh, tiasa naroskeun ka ibu via WA grup mata pelajaran Bahasa Sunda kelas 7. Ku ibu diantos patarosanana. Hanupis atanapi hatur nuhun pisan kana perhatosanana. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.